Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah aqbilu dinal islam, fa innahu hakun wa ghayruhu dhalalun wa kufrun. Yang kami hormati para panitia penyelenggara PHBI, baik bapak-bapak, ibu-ibu, Ikatan Remaja Masjid Karang Taruna, dan donatur yang telah mendermakan sebagian hartanya untuk terselenggara acara ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga lebih berkah dan bertambah. Al-Mukarram, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Maksum, Pangersa Kiai Junaidi, Abah Gede, Ustadz Sofian, Ustadz Ato, Pak Kades Herdiana, Jaro Ali, oge organisasi kepemudaan Rampas JR ya, dan organisasi kebersihan Rempak Komunikasi. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu bapak mohon maaf untuk tidak pegang-pegang HP. Dengerin ibu. HP-nya disimpan. Anak-anak tolong dengerin ya, anak-anak pegang, nggak boleh pegang HP-nya disimpan. Badeku Sunda, badeku Indonesia. Ya udah dengerin. Jangan ada yang pegang HP. Urang teh penting ayeuna bade ngeusian hate, lain nek ngome. Paham? Ibu dan bapak, Allah mengingatkan kita setiap waktu, bahkan diawali dengan huruf qasam. Aridina jurumiyah huruf qasam ayat 3 wau ba jeung ta. Naon contona? Apabila tiba malam hari, Allah mengingatkan kita dengan walaili, demi waktu malam. Bergantinya pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam, merupakan tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah bagi yang berpikir. Walaili, demi waktu apa? Malam. Malam berlalu, datanglah rembulan. Wal qamari, demi rembulan sudah mulai berlalu, datanglah waktu subuh. Wal fajri, demi waktu fajar. Fajar berlalu, datanglah waktu matahari terbit. Wasamsi, demi matahari semakin tinggi, datang waktu duha. Wadduha, demi waktu datang waktu asar. Wal asri, demi waktu asar. Semua orang rugi. Sayang nih, semua orang yang nggak rugi itu siapa? Orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Betul tidak? Nah, saya mau tanya, apakah main game termasuk amal soleh? Bukan. Ari TikTok kan amal soleh lain. Nah, matakna atuh. Jangan sampai waktu habis digunakan oleh hal-hal yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Dunia ini harus diisi dengan prestasi, bukan halusinasi. Betul nggak? Saya ngaji nggak bawa HP kok.
Hah? Ini orang sekarang mohon maaf, naik ngaji mawa HP, nyen status ngaji dulu ya, ngaji nasa kali eta status nama unggal poe, aya da jelema teh dilipen pokona mah. Bijak cerdas dina ngagunakeun media Ibu mau tahu di Finlandia? Di Finlandia sekarang kuliah belajar anak SD sampai perguruan tinggi nggak pakai HP, nggak pakai laptop, nggak pakai gadget. Dia kembali kepada buku dan tulisan. Karena efek samping daripada HP, banyak orang yang sakit matanya. Bahkan kemarin di rumah sakit ada orang yang sakit akibat ketergantungan sama main game. Ayeuna teh barudak teh tinggal lihei ngarariung opatan, ari panyana teh tadarusan main ludo, main FF, ML, belajar, main game terus, belajar, paham? Awas nih lagi ngaji pegang-pegang HP. PS permainan setan. Ini ibu-ibu saya mau tanya, banyak sodako banyak selfie. Bapak nggak pegang HP? Matikan Pak, mati. HP gitu teh batur ge barogaeun Pak. Saya nggak suka digitu-gitu. Mas, coba di stop dulu Mas, lagi ngaji sebentar. Saya lagi ngaji, sebentar nggak lama lah. Biar kita mendapat ilmu yang bermanfaat, khidmat, khusyuk, hudud, jeung tawadu. Ibu banyak sodako, banyak selfie. Tuh, loba zikir, loba komen. Loba maca sholawat, loba maca WhatsApp. Ya rek kumaha kaharepna ieu bangsa urang. Jangan tinggalkan generasi yang lemah akidah, lemah tauhid, lemah ekonomi. Karena kemiskinan mendekati kepada kekupur. Awas nih, ini masa utak sautik HP, komunikasi dengan suami ngobrol. Itu hiji ningali sinetron, hiji ningali status batur. Udah, dunia harus diisi dengan bukan halusi. Ya belah dia ya lalaki loba sodako loba kana slot. Pagawean tengah depo. Top up dana. Ibu mengapa mau tahu kenapa ekonomi sekarang kita terpuruk ya? Ini banyak pedagang yang ngeluh sama saya, Ustadz dagangan sepi. Dagang baju sepi. Pasar-pasar banyak yang sepi. Ibu mau tahu? Salah satu faktor penyebab daya beli lemah karena judi online. Jadi uangnya beredar di bandar, tidak di pasar. Sehingga ekonomi ini lemah. Makanya jangan main slot, boga duit teh. Balangsak kuna slot mah. Ya nu gelo di penta nomor. Cek nu gelo teh pugu aing ge korban slot. Gelo kabeh eta. Satu, saya ceramah pertama, dengerin. Mengapa Imam Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah, di dalam bab kalam mempergunakan lafadz istiqam, tidak menggunakan lafadz yang lain. Salah satu hikmah, kenapa Imam Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah, di dalam bab kalam mempergunakan lafadz istiqam, bahwasannya kita dianjurkan istiqomah. Ari kalimat istiqomah teh mudah didengar, mudah diucapkan, tapi dalam prakteknya perlu kesabaran, perlu perjuangan, perlu doa. Keur ibu-ibu heula sing istiqomah dina busana muslimah, tutup aurat secara sempurna. Kebanyakan wanita disiksa ke neraka, mau tahu alasan penyebabnya? Karena tidak mampu menjaga, menutup aurat. Tapi laki-laki banyak
mohon maaf terjerumus ke dalam dunia dosa akibat syahwat. Make tiung teh kudu istiqomah. Cuma aya muludan make tiung. Aya nu maot make tiung. Eueuh nu maot teu. Jadi saya tambah make tiung teh mun aya nu maot. Aya muludan make tiung. Beres mah dilaan. Ngomong nate hareudang. Ararat bayeung yang abdi mah terang uninga nu sok make tiung jeung nutara make tiung hek make nyengsol nutara make tiung mah nyeng tu tingali diomekeun kanyahoan make di uma ome atuh monya aya make tiung ciga si Marsa tengahna ngajenol katingali buukna apal si Marsa apal anu sok ulin jeung beruang tutup aurat secara sing istiqomah tutup aurat. Ibu kalau mau tahu ada beberapa pendapat ulama, bolehkah wanita terlihat wajah? Boleh kalau sedang ihram. Bolehkah terlihat tangan telapaknya? Boleh kalau sedang ihram. Bolehkah terlihat wajah dan telapak tangan? Boleh kalau sedang sholat. Ada ulama yang berpendapat di luar ihram, di luar sholat hendaklah tertutup secara sempurna. Atau kudu make tiung teh nu balener, nyareng sol gitu. Make tiung teh ayeuna sukan dilalaan deui. Sing istiqomah dina berbusana muslim mah. Tapi laki-laki dengerin laki-laki. Jangan cuma nyuruh menutup aurat, fasilitasi. Lalaki nu hebat, lalaki nu baik, nyuruh berbusana muslimah, pangmelikeun tiung. Pangmelikeun kali-kali boga milik boga rezeki teh pamajikan pangmelikeun tiung baten straf. 700.000 eta. Nu syar'i anu biasa nama segi 4 525. Joya aya Joya, Elzata, Denai, Dauki, Nibras, Umama, Robani. Nah cenah eta kiai apal naon? Tiung. Inilah suami yang baik. Ya maka pamajikan make tiung mana tuh tiungna lain nita hungkul da salaki ece mah kumahanya boga duit teh lain meuli tiung meulian manuk lain seri denge ke siar kitu aya hirup teh meulian manuk manuk di manian unggal isuk pamajikan gering sate diurus manuk mah parabna ge make apalnya pamajikan daang jeung kurupuk sora manuk alus sora pamajikan ngagerek aya da jelema teh aya keur udud jelema teh keur udud boga duit teh meuli tiung bener kali-kali atuh baten strap yuma manuk di kurungan pamajikan mah tiung ge pamere caleg aya merekan coblos istiqomah berbusana muslimah betul suami yang hebat bukan hanya sekedar memberikan nafkah lahir dan batin. Demi Allah saya pakai huruf qasam, wallahi billahi tallahi, suami yang hebat, suami yang mampu menjaga auratnya, anaknya, istrinya ketika keluar rumah gitu. Boga duit teh pamajikan teh nya pangmeulikeun spray atuh my love. Aya my love, Kintakun, Emerald, Kingland, Lady Rose, Bonita, itu dong
ieu mah boga duit ngan nguseup beda. Ari sare pamajikan saperena ge urut sepanduk. Aya gambar urangan. Awas ya mau dipakai spray. Tutup aurat ya secara wanita 4. Silakan ibu masuk pintu surga dari mana pintu yang kau kehendaki. Yang pertama salat fardu. Yang kedua saum wajib. Yang ketiga taatlah kepada suami. Yang keempat jaga kemaluan dari sesuatu yang diharamkan oleh agama. Dalam hadis muttafaqun alaih, silakan ibu masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Mata wanita nu solehah, khairun nisa iman idan nazarta ilaiha saratka man rujukna kasalaki. Wanita yang baik apabila dipandang menyenangkan. Siapa yang memandang? Suami. Ibu teh berdangdan ibadah, betul kalau untuk suami. Tapi loba jelema nu teu ngarti. Ari kaluar ti imah menikah geulis. Komorek senam, puntennya ka tukang senam. Lain seuri sadengekeun. Si eta marek senam mah meuni matching ti ujung rambut sampai ujung kaki. Dilipen Ines. Aya Ines. Mirabella. Nu alus mah nu 06. 08 mah rada geuneup. Dia mah keluar rumah teh cantik kayak bidadari, tapi sayang di depan suami dia kayak kunti. Depan suami dia cantik bagaikan ratu, tapi sayang di depan suami kayak hantu. Ulah kitu cantik teh untuk suami. Lain keur batur. Ka pasar gaya, kaonangan gaya, senam gaya. Yang harapan salaki dasar kohok geuleuh ningali nage ngamai benang nage cek salaki ieu teh pamajikan lang layangan lain seuri sadengekeun sing bener harapan salaki teh baju teh dasar bae ti isuk melu kakeun ka sore jader kohok bari ngamai aya benangan matak salakina teu betah di imah teh da di dinyana rawak riwig. Cantik itu untuk siapa? Bukan untuk orang. Besok-besok nih, hari Kamis, luluran. Mali ku Cihaneut da kitu morolok. Geunaheun malam Jumaah tengah geleser. Cuma malam Jumaah waktuna dipake kalau kang ngadurukan. Malam Jumaah bau plastik. Sing geulis hareupeun salaki teh coba gairah rumah tangga ngaranna oge. Nek sare teh sing rapi, sing bersih, sing wangi. Cuma nek sare malam minggu kalakam mawa sisir kerep. Ceuk salakina teh moal sare aing mah mending kene gapleh bae. Tolong cantik untuk siapa? Bukan untuk orang. Yang kedua, wanita yang solehah apabila diberi bersyukur. Bareng alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu. Bersyukur lebih baik daripada mengeluh. Urang masak ieu geus pirang-pirang alhamdulillah tu tingali batur lagi diimpus. Saudara kita ada yang di IGD, saudara kita ada yang di ICU. Saudara-saudara kita yang di Palestina, jalur Gaza, jalur Rafah, sedang perang. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Bersyukur ari dibere duit ku salaki teh. Paribasa temahi. Ngomen ka salaki. Rumah tangga jeung maneh mah eueuh kamajuan. Ibu hayang maju teh? Mau maju teh? Ngilu karena truk sia dihareup maju tuh sorangan. Paribasa diam. Paribasa kamajuan. Rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Yang penting sempurnakan ikhtiar. Lalaki ge lain teu hayang mere duit nu gede,
tapi sakieu buktina. Jangan memandang orang lain. Kalau ibu sendal ukuran 37, pakai ukuran 37. Jangan memandang sendal ukuran 39, karena tidak akan cukup. Suami pangalana sakit, syukuri, nikmati, jalani apa yang ada, karena hidup adalah anugerah. Ngomong baik ke salaki teh, keur ngaji mangaji ningali kiai lain ningali gelang batur. Mal bener atuh ningali gelang keur ngaji teh delak delek disiku babaturana eta geulangna cek nu disiku teh lain emas duble batu nu gaya maneh nu stres arek duble arek emas keun bae da keurna ieu nya. Sudahlah bersyukur. Rizki luas Pak, dengerin, rizki itu luas Pak. Ini banyak orang anggapan seolah-olah rizki dalam bentuk materi, duit punya. Rizki itu luas. Sehat rizki, tenang hati, anak soleh, anak soleha, anak berbakti, tenang ibadah, itu rizki yang sesungguhnya. Berapa banyak orang kerja tapi tidak bisa sholat. Orang masak ya, alhamdulillah bisa sholat. Berapa banyak orang yang kaya, tapi dikejar KPK. Berapa banyak orang yang, Masya Allah ya Karim, cenah anu genah manya, anu boga kapal pesiar, anu boga jet pribadi, anu boga Mercy, BMW, Sunroof 2 pintu, belum tentu. Naik naon mobilna alusnya, ari sukuna digusur mah. Mending urang mah teu boga mobil ge, kamari ge naik odong-odong kasarean. Lewat ngelai di juru. Tidak memiliki tapi menikmati, kasarean ngelai. Ngedah di na odong-odong. Mau apa tangannya bersih tapi rizkinya kotor. Biar suami tangannya kotor, pinuh ku semen, pinuh ku taneuh, pinuh ku gorengan, pinuh bobolokot ku tarigu. Demi Allah tidak apa-apa tangannya kotor, yang penting rizkinya bersih. Daripada tangannya bersih tapi rizkinya kotor. Nggak apa-apa suami ibu jalan kaki ke kantor. Suami ibu kerja jalan kaki, nggak apa-apa, yang penting mendapat ridho ilahi. Daripada ke kantor naik Mercy tapi hasil korupsi. Betul-betul ayeuna ngomong gitu teh. Engke mah kurang deui nada naik tumahi hayo. Bersyukur. Bu, apa bahagia hanya sebatas di materi? Tidak. Sanajan daang jeung terinya cai enteh anu kamari bari basi. Tapi kalau suami tidak kelain hati mah aku happy. Sanajan cai na strawberry, inumna strawberry, inumna duitna salamari, HP-na BlackBerry, mobilna Camry, tapi sakit hati karena suami suka kelain hati. Bahagia mah bukan di logam mulia atuh. Bahagia mah adanya di akhlak yang mulia. Teu boga daang jeung peda ari salaki setia mah bahagia. Sanajan ayeuna tiungna Joya mau kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Innova, duit loba, sawah lega, anger we batin kasiksa. Sarege teu tibra nyagena kasur busa. Daang ge teu mirasa nyage jeung lauk nila. Cai aqua gelas pisensa. Sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA. Rumah tangga gitu mah rungkat besti. Bersyukur. Coba ulah sok delak delek baik. Jelema ayeuna teh loba jelema nu gering mikiran batur. Tatangga meuli Pajero, manehna meuli Panadol. Liur. Tatangga naik mobil anyar, manehna naik ambulan desa. Amit aing. Tatangga meuli kulkas asup angin. Dikerok teh ku salaki teu beureum kal kagamar kulkas.
panas nyebret. Ayeuna makara itu. Sudah, bersyukur kan lebih baik daripada mengeluh. Tidak ada tempat untuk bersandar, jangan takut, masih ada lantai untuk bersujud. Bersujud semuanya akan terwujud. Bersyukur, coba loba jelema anu teu bersyukur ayeuna teh dibere duit yang ngontrak ngomong hayang boga imah. Geus boga imah hayang motor. Jelema mah kitu, geus boga motor kahujanan hayang mobil. Mobilna carry ya Allah era mun ondangan hayang Avanza. Dibere ku Allah Avanza. Avanza mah loba teuing hayang Pajero. Ayo we kitu. Yang ketiga, wanita yang baik, dengerin. Apabila suami tidak ada, jaga marwah keluarga. Haram hukumna awewe ngasupkeun lalaki nu lain mahram bisi jadi fitnah. Nggak boleh perempuan yang punya suami, dengerin jaga marwah keluarga, fa'aksiru du'a. Suami tidak ada, jaga kehormatan. Wanita pergi haji harus ada mahram, wanita umroh harus ada pendamping, wanita puasa sunat izin suami. Ibu mau puasa sunat izin, keluar rumah izin. Saya ulang, keluar rumah izin, puasa sunat izin. Eta teh puasa sunat komodi unyak anyuk, bebeja, sete bebeja. Tara bebeja si mama wakarep sorangan. Ngilu arisan, ngilu arisan, ngilu arisan. Minta, menang cicing siapa? Bebeja heula kesalaki. Puasa sunat bebeja. Keluar rumah izin komodi unyak anyuk. Yang baik gimana? Mun salaki dagang, pamajikan duha. Lamun salaki bekerja, istri berdoa. Lamun salaki kasawah, ngamparkeun sajadah. Lamun salaki usaha, pamajikan usoli. Suami dan istri satu visi, satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Eta rumah tangga nu tentrem, nyaman, sakinah, mawaddah warohmah. Ieu mah salaki eueuh momotoran momotoran. Lain tudah-tuduh cicing coba dengekeun teh. Salaki eueuh teh cicing, lain OTW. Salaki eueuh, ngilu eueuh. Make kacamata hidung. Cengdem, goceng adem. Aya lah. Oh, cicing dadina hatena teh. Aduh, aku banget gitu loh. Ibu-ibu yang sebelah sana kalau suami nggak ada, diam di rumah. Masalah laki eueuh, naik odong-odong. Warawiri. Urus imah. Yang baik, dengerin. Suami nate bekerjanya. Bekerja. Dagang, tani, damel naon we, da boga tanggung jawab, bener tuh. Ulah imah pamajikan, titah gawe di pabrik. Ari salakina ngadu japati. Pamajikan gawe di pabrik. Salakina ngadu ayam. Ari kitu saya teh hirup teh. Mah, kulan panggil dong istri dengan panggilan yang menyenangkan. Dalam kitab Sulam haram memanggil anak istri dengan kata-kata yang menyakitkan. Betul? Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Pandang istri penuh dengan kasih sayang. Ya maka pamajikan teh molotot bae. Sautik molotot. Tak karunya pamajikan teh rada hulang-hulang. Da eta buka salakina molotot bae. Mah, bulan. Di dia ayah sawah ayah. Hampurannya petani, misalkan petani. Mah, bapak rek ka sawahnya. Biasa we salakina kasaw. Keun bae leungeunna kotor bobolokot ku leutak halal. Bener tuh.
daripada make dasi tapi korupsi hina sanajan urang mah ka sawah make kaos pamere ti material ya merekan 3 roda keun bae urang mah make kaos ti materialnya daripada make rompi oren tahanan KPK hina hirup kitu mah